dewek kakak kuku teh sok bangkrut teh mode ngukut hayam ngukut domba ngukut manuk kayak gitu atuh nu kacida pisan minang diganti mengukut babu loba pisan hamana atuh da nya ganti nama kukut kakat ulah kakat kukut di bejaan udah bejaan kumaha aja teh lamun urang ngukut domba anu buntal mayit tong dikukut buntal mayit teh kumaha tuh da kudu nyaho kana caturanga domba beda sia geus nyaho kana domba mah apaan beja ieu oge ti jangbaran kumaha ai buntal mayit teh dina buntutna ku kulinciranana bulu nu luarna teh kaluhur etana teh jocongna teh lamun bulu nu di jero buntut tah kaluhur tah eta disebutna sorong padung sorong dayung sorong padung sorong dayung mah lagu tah eta ulah dikukut oh ulah tuh sok saya sarwakeun jeung nu aing caturanga domba aing terus naon deui kukulinciran dina tuurna we ulah teh ulah dikukut talamun urang dek nernak domba tuluy aya domba banci domba nyalawading mah kukut mah bakabaranahan urang kaituna lamun ukut eta keuneu nepi ka sapaehna cenah ceuk caturangana oh siling ge karek cenah maka mawatis paniisan teh kaituna teh atawa domba turun tangis nu turun tangis teh kumaha kukulinciran dina di deukeut cucungikna lamun disebut bieu teh turun tangis lamun turun tangan mah di mana-mana urang aya kariweuhan teh di dinya pipilueun ngaamankeun turun tangan teh ai domana kemana pan dipencit ai turun karanjang tah eta domba teh dibawa diasupkeun kana karanjang nah cek dewek teh asa beuki ngaco teh euy dan urangnya teu cereug tah bandingkeun jeung dewek sok sia nganakeun domba nu alus kumaha cek ciling nu jalu reng-rengan alus tanukna kita tah jadi hamin oh domba teh nu hamin nya pantes atuh domba alus aya minang hamin mah loba tumpeng obat anu hamin teh kitu tah nyono ka hareup malik ka dieu teu ngadempet kana beuheung nijak kitu lele paeh rupana ai lele koneng anu kacida pisan mah ulah dikukut mah domba mah anu tandukna lele wodeh halus tah ina cek aing kumaha domba alus nu kumaha domba jalu nu alus nu kumaha hiji nu sidik alus mah anu tandukan domba jalu mah tanuk jeung kanyut nu tandukan dua kanyutan domba jalu ieu jeung nu hirup pang-pangna mah kitu jeung domba teh anu hirup gerapek da eleh we eta mah kabeh oge nyata tah heueuh tak kitu mikir teh kudu dipikir badi jeung teh itu jeung di mana-mana diadu teh mundurna waduh ngebat panjang domba teh seperti di dia domba kayu domba ditepungkeun teh jok kitu we nya tuh kana pilar teh kana eta kana galar ka gedung tuluy majuna henteu maju kumaha balik dewe ka itu ini goblok terusnya balik ke kandang nu nganterkeun ke ngongkos mah kumaneh
nah wah gelo Nyaritakeun doma gitu. tak gitu tak eta teh doma alus kumaha awet mulus ngelehan maneh teh Doma sabar ya. ai jelema nyaahan deudeuhan welasan asihan alus heuh eta teh doma teh kitu seperti na sileung ieu doma ieu kitu tah munut dek diadu teh karunya lamun ditengar ku aing nyerieun mending balik hade ka doma kitu teh deuleu ayo loba teh ngomong urang baralik aduh ampun boro di Bandungan ku aing murid Mang Ibing saya teh mah tuh da nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu disebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting heuh naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pugu da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah pergi jualan moal atuh teh mah iya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglen Sakokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja
tapi bener masjid belegug nya aing ge nyaho di masjid ya manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunnan katulah agak lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileung agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan lho saya ditanyakeun rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pangakhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang kitu paeh atuh meureun tilalep di laut oge tapi aduh pet maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka pageto aing mah lain geus pageto deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli nama tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge ieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai kadalapan cik sileung naon dahar pet sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum
nah lamun geus dahar teh kudu melag nanti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narik nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya puting ban tak jaku kitu nama adek teh ku balalan nara tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh dah bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae ngeus goblok ya aduh hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh mun da ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh heeh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge oh bareto hidup loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati kali kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sisok maneh out hahaha pati ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sisok sia
kumaha dalang caritana naon lakon Bang Narayana. Tuduh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca Kumaha itu kumaha aing we lah. ai Bang Narayana teh naon Eta teh Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok Kumaha aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. coba Nya, ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin. ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani. naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nge konoha tuh. oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek Atuh gede-gede amak diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. banyak goblok dina zaman Arimi aya teater Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. naon teater teh Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. starter anjing nu kitu mah Nya. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. saha tah Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. coba nepi ka ngageblek gitu Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Dagus tengah pocing gitu. coba Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. eta Bima mawa belut Kumaha aing we anjing atuh saja. tobat Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. goblok tobat deui Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. coba Arjuna Bima Gatot Kaca Purbakesa Arimi sagageblek sorana kitu Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Jak kahareup deuleu jak. saha teh Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy.
Saha teh? Si Cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Garing, kadi garing. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba ting garing eta teh naon menerangak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahkon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajat na nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Hapunten dah nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah manana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. ngaturkeun semakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya. Hang nuhun ai nuhun ai nuhun ai. Semahaturan rawuh cageus siling Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Nuhun. Cageus siling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegik. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek nyebut cedit, meureun tunggu cegik. Semahaturan rawuh sepuh nuhun ai nuhun ai nuhun ai. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Tiap dikit. Doloy. Ngomong. Teuing aya ke disolenang kene eta elong lah. Cicing. Tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenah kasepuh Ki Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha parene di lebak? Nah teu ngalangkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik bisa ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh? Duh kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mane gamarkeun ada dewe Sri? Hah? Sri Apa sia Sri? apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh Tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. goblok si cepotnya tong dilawanan atuh bari nage sarwana Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. eta ku sarwana atuh Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. ai menak mah puguh sok hiber Nu hiber mah manuk lain menak.
hari manuk mah di mana orang gini di jalan Pepangihan aduh wih ieu manuk duit menak sama sia teh jauh teuing ini ngomong teh manya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak ku urang kana tak di punak beleguk tamato atuh sia teh kawina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah anak pun sirah punuk sama ayo punuk mau dicarikan batur gini urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek ditenggeulan euy nah mah keur ditenggeulan ditudung maling dituding jeung belenguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entok soang ai soang mah di mana budak geuning mangi kareuwas sok gegebegan wae teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teh goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah cu ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali jeung nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana orang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh dia teh beki jalan rauh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh mani mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta
maksud nama meureun si cepot teh meureunnya si Tarida naon manuk dadali dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh buru-buru Pak abdi hayang HP ya. Rek SMS-an Pak cukup halo na telepon tadi gitu nih yang nih nah ada HP maloba di jingga dinyata gen patat geuning ngagarantung barodas tape teh euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang melak pare geuning eueuh sian di jalan HP teh hapa teh mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo teh mah haji apo jadi kana hapa atuh si teh Jauh-jauh. aponya haji apo aya apo mempergi nyeupah apu teh mah aya apu mah lain minantu bah umri apud teh mah hari apud mandi-mandi digebung urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun coba deui meureunkeun antep ai impun masuk dipake ieu geuning eupan pergi ngan mujair lukut teh mah mun jauh cenah impun kana lukut Jauh atuh tidak ibu aduh ampun euy alah ramai euy tuh punjan gulat kayak itu naon nek pipilueun sia teh sanes bade pipilueun abdi mah punten agan sok lauk buruk milu mijah piritan milu nogan sia rupina pangemut abdi sieun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah bakal hirup tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana piraanan hirup jadi kekeser sia teh upami teu aya kekeser ke tengah bumi teh kalalotor keuneu abdi mah eta kekeserna hirup jadi tampolong apa tampolong teh pinuh bakal ditaplokeun kana beungeus salira kurang ajar sia bangsat parantos kapalingan naon ku sim kuring ieu teh eyangna deuleu ya suata masa kadang di istrena jadi pejabat di negara astina jadi menteri perhubungan ngahubung-hubungkeun naon ya ngahubungkeun acara di mana aya nu rek hajat teh asuata mah nu datang pan meunang 3%. Maklar seni. Ampun. Panuhune kuran. Upami salira bade nyanak Wahyu Cakraningrat anu parantos ngansik ka Bajung Merga Sukma ieu ka Dunungan Simkuring sami sareng bade maehan Dunungan Simkuring. Ta Simkuring teh anu diamanatkeun pisan ku Dunungan abdi kuramana Oma Cepot, patina, uripna, hirupna Abimanyu teh maneh anu marenganana cing tanggung jawab. Ta abdi teh bade tanggung jawab kana kasalamatan ieu. Bogan abdi parantos nu da kasanggupan jadi sahabay anu ngaganggu ka ieu juragan Abimanyu mau ngamuk gajah meta paripaosna anu aya di leuweung ieu. Rupina anu bakal jadi cikal bugang teh abdi heula. Aswata mah nangtang gelut aswata mah. Nangtang gelut. Nangtang gelut. Can apaleun anak aing aswata mah. Terang tuang putra mah aswata mah. Anu kapungkurna mah geuningan nyusut leho teh ku ieu ku panangan garing na pipi teh. Goblok sia teh kengeng. Wirang aing.
itu ulah panuhunnya ulah pada ganggu di podaran syakoing iya teh pejabat astina wungkul dulu aja dume sampean aja neko-neko sampean ojo leno sampean ojo lali ojo Ayo Pak Ijo, kopi ijo daun rambutan ojo warkop nah emang nah kuring salaku manusia teh hak asasi na iya rek diukur kutungtung sepatu anjeun dumeh anjeun salaku panita sumeh anjeun salaku pejabat negara astina teu bisa ieu di amarta mah adil teh sararea salira ngahina kasih kuring teu naon tapi lamun dunungan kuring dina waktu ayeuna dek dialan nyawana ieu teh ta ieu sarua jeung rek maehan rakyat sanagara ta ieu teh andalan rakyat kamana karep siling abong kena cepot ulah camplak teh aya mah da abdi sareng dorna salira ulah camplak teh ade abong kena letah tetulangan bibir teh dijeding Goreng aletet. nya da wala urang teh dihina euy abong kena ka jelema gor gerakan olahraga goreng abong kena kanu sang bango sangsara da wala Jangan. lamun dewek dina waktu ayeuna leungeun kem preng tah eta mah bener kain sama goblok entong maka jeung diantar asuh tewak-tewak den kumaha mah seneng duren oh sok meh sia ratu da abdi gebuki sugan terek mere nawaran teh hayang menuju buh itu udah ampun satria aja cepot lah sok papatahan Patahan kanu jalan itu benar suka deh bisa sekali-kali naon cepot ya promo aja ya promo mah di pintu saya tara balik ya rombongan maneh teh kumaha maneh da silain dununganana kumaha cepot kageuleuh sia ulah ditepakeun ka anak buah yang sapribadieun eta sapribadieun si lain we atuh kumaha cepot aja bisa ya bener teh aya bener ceuk Allah mutlak absolut dogmatis aya bener ceuk ilmiah aya bener ceuk umum aya bener ceuk falsafah tah urang nyokot ceuk falsafah bisa negara waluya tapi nya eta raja teh kudu nyekel endong ai endong Semar teh kosong eueuh naon-naon cing atuh balikeun kana kekosongan jiwa ulah mawa pamadegan naon-naon kosongkeun ngaran-ngaran Sumerah pasrah mah abeh naon abeh eusi ai mawa wadah kosong jeung bersih bersih raja bersih kararosong hartina lain kosong kuna naon tapi kosong dina hartina Sumerah bari bersih pan meureun urang ngalacai oge meureunan mawa wadah teh wadah kosong jeung bersih kosong di dieu teh hartina urang teh ulah tertutup jiwa ieu wadah pararinu hate teh ku hayang kumbung sieun sangsara mah hayang beunghar mah eta teh nafsu unggul ai nafsu sumata kaduhung kosongkeun jiwa sok bersihkeun hate moal sieun ku kala ya ayeuna ceuk kala kitu padahal
tiba heula oge urang teh ku kala teh diancam lain diancam geus teukeur ai kala teh waktu demi waktu manusia bakal panggih jeung karugian nu kumaha nu marugi teh angin jalma iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar sok balik urang era geus kolot geus jadi kudu dewasa hirup teh sok jadi moal dikukumaha deui jebot moal kuring lain pedendam jiwana lain pembunuh masih di dinya hayang neangan kauntungan sorangan bari ngarugikeun batur tak eta teh ulah sok balik deui sing era ku baju bodas sok itu ha moal dikukumaha moal teh sangka mana teh soleh tersangka geuning bapa maneh ge soleh entong adean ku kuda beureuh ai ka batur nyebut soleh ai urang kotor cing kitu kana mah muli maju jalan gerak wah kilo jadi bisa ngaluhur wibawa jeung komara dihormat batur teh di mana ilmuna diamalkeun dibarengan ku kasolehan kayak gitu maknya disebut paneta dari perupan itu kangen atuh diomongkeun baturna kalakuan teh